Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana patepang deui saram sim kuring mangadui mohon urang ngadongeng deui dongeng ngancak kamari nu judulna si kuncir. Mangga kaum dangu sadayana ameh teu nyangkolong kana waktos urang kupingkeun wae jujur carios si kuncir ieu. Sok yuk. Tong hilap kaum dangu sadayana di subscribe hatur nuhun. Di poe harita Ki Ado teh ngajuju si Aji ngetrukeun sagala ilmu panemuna. Hari si Aji narimana teku calakan pisan, sapoe dua poe, saminggu dua minggu, nyampe ka genep bulana. Kadieu kasep kaula erek ngomong. Celik atuh si Aji teh nyamperkeun ka si Ki Ado teh terus nanya, naon ke? Geus tiuk didinya kasep. Tah iya Haji, buka ayeuna buku ieu teh. Tapi omat kasep sing konsentrasi muka buku ieu teh. Misalna lamun engke aya kulit maungna, terus cokot ku maneh teh. Lamun kulit maung ngaluarkeun hawa panas, ungkulan ku nit ajian nitis banyu. Lamun kulit maung eta ngaluarkeun hawa tiis, ungkulan deui ku ilmu nitis geni. Kumaha kaharti? Kaharti ke? Tapi orang bisa muakinya. Orang sih ndak bisa euy. Orang cobaan we kinya. Atuh cobaan we heula ulah waka putus asa, Ci. Kitu teh kaum dangu sadayana si Aji teh sila anekung bari konsen ningalikeun buku eta. Hari anehna pasti ngalikeun ku si Aji teh buku eta teh juk muka sorangan, serebet gebeg. Si Aji teh ngagebeg ningali kulit maung, langsung manehna teh nyokot kulit maung tina buku eta. Pas dicekelan ku si Aji kulit maung eta teh mageter awak si Aji teh. Tuh si Aji teh ari buku eta teh ngaluarkeun hawa panas. Si Aji teu mikir heula langsung ngaluarkeun Aji pancing banyu. Geus katungkulan ku anehna deui bae eta buku eta teh jadi nyecep
tiis pisan. Si Aji teu celila langsung ngaluarkeun deui ilmu pancing geni. Kaum dangu sadayana si Aji teh geus nunggulan eta buku kulit maung teh geus kacekel ngan aya ku aneh kaum dangu sadayana si Aji teh buukna teh jadi aya kuncirna nu panjang. Syukur Aji maneh geus hasil euy. Teu sia-sia urang neangan jelema. Urang nurunkeun ilmu pamanggih ieu teh. Bagja hati ulah Aji. Gitu omongan si Aki ka si Aji teh. Ari si Aji ngan ngarekap panjang kos rada nunggak. Capek pisan euy Ci. Capek pisan Ki. Geningan kieu euy karasana. Anehnya pertama panas terus tiis. Aduh. Capek pisan Ki euy. Tenaga orang yang dikeluarkan kabeh. Tapi aneh Ki. Kok orang ada kos harapan Ki euy. Gitu omongan si Aji ka si Aki teh. Ari si Aki ngan kur ngahehe. Aji maneh teh berarti geus nguasaan ilmu saparona si kuncir kasep. Sok duruk dah kulengeun maneh kaluarkeun ilmu pancing geni. Terus tenaga lapisan maneh lepaskeun sing kana leungeun maneh. Eta kulit maung teh cekelan ku maneh. Bereupkeun lamun hancur berarti maneh hasil Aji. Tukung silila kaum dangu sadayana si Aji teh ngumpul eta kulit maung bari konsen ngaluarkeun ilmu mancing geni. Bledu aya hasup dina leungeun si Aji teh. Tukung silila si Aji teh makin ngageter eta leungeunna teh. Aduh, hasup teh makin gede wae. Plus eta kulit maung teh jadi abu. Bagja Aji ayeuna maneh geus nguasa ilmu si kuncir ayeuna mah. Tapi omatnya Aji ulah sombong, ulah takabur euy. Ilmu eta teh kudu dipake kenulungan batur. Ingatnya Aji, ulah adiku, ulah sombong, ulah asa aing geus hebat. Ulah takabur, karena jelema takabur mah sok tereh dikubur. Gitu kaum dangu si Aji di babatahan ku si Aki teh. Hari si Aji ngan kur ungut-ungutan bari tungkul. Nun Ki, urang
Kamu ya teh dipake ke jalan nu bener ke. Cek mana jadi jelema mah lah sok takaburnya ke. Cuma takabur mah sok teh dikubur. Gue heula dikubur urang mampung teuing ke. Gitu jawaban si Aji teh beri banyo kasih Akit. Ngedengek gitu si Akit teh beri mesem. Cik ayeuna mah Aji maneh kudu ngeueum di walungan. Sina teuleum tah buk maneh teh. Waduh ke urang mandi we jadi hareudang awak urang kieu teh. Nya ke ayeuna urang kenit. Gitu cek si Aji ngajawab. Si Akit teh hari si Aji curut wae ka buruan imah. Nu maksudna rek mandi di walungan. Singkat cerita kaum dangu sadayana si Aji teh terus nepi ka imahna Ki Adot. Cuk we langsung si Aji nyamperkeun Ki Adot. Ari Ki Adot langsung ngomong kieu wae ka si Aji teh. Kumaha Aji geus mandi teh. Amun geus Aki erek ngomong. Ayeuna mah ngaran maneh teh lain Aji deui. Tapi ngaran maneh teh diganti ku ngaran si Kuncir. Nah daek maneh Aji. Gitu kaum dangu cek si Aki teh. Hari si Aji ngan kurang ngejawab kieu. Wah, naik lah orang ke. Ngaran orang ayeuna berarti si Kuncirnya. Waktu nasib kaum dangu sadayana urang cekapeun sakieu nya insyaallah enjing urang lajengkeun deui sangkuring mangaduy. Mugia dihapunten nu ngadongengkeunana seueur kakiranganana. Sangkuring mangaduy amit mungkur amit mundur. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak permios.